Tak bisa muka panto gara-gara aya nini-nini. Cigana ditinggalkeun mudik ku urang 3 poe teh pulang anting we tetedak nini-nini teh kakarek oge urang teh muka panto da panas eukeur nyangu aya hawa magicom jadi ku urang teh dibuka si pantona teh. Aya anu komen padahal ajak ngonten aja jadi editornya ke boro-boro diajak ngonten dak ngomong oge teu nyambung eta deui balik deui. Urang teh bingung dak ting ti mana ngamimitian ieu teh imah paburayakan biasana masok nyeuseul heula lamun rek pulang kampung teh keur di imah sebelum nama ari ayeuna mah urang teh da sieun laleungitan lain nuding lain nanaon eta ge nya ting kusaha dicokot nama. Soalna urang teh demi keamanan biasana moe eta ge moe elap lamun teu dijahitan-jahitan sok leungit si elap kekeset teh komo deui ieu baju meureunnan lebar urang lamun laleungitan moal boga baju. Matak urang teh kamari teh init pulang kampung teh ningakeun pagawean seusehaneun tingali ieu oge paburayakan gerohaneun urang pel heula we ayeuna mah urang gawean. Dasa tadina mah moal jadi mangkat matak jongjon we di imah teh ieu teh jebak garering maruriang barudak teh aritaeun da sono geuninganna 3 poe age meneh asa sajorelatan betah keneh rasana mah. Matakan ngadoa teh ka Gusti lamun misalkeun aya milik mah hayang saminggu sakali balik teh da deukeut sabenerna mah nya ngan ku niatna we geuninganan urang oge ieu teh sataun karek balik deui bari jeung henteu lila oge. Urang teh da bingung ieu teh rek masang CCTV aya keneh da CCTV anu kamari nu heubeul teh matak rek dipasangkeun ku urang teh lain ku nanaon nya ngarah katingali we atuh. Ari ku masalah elap teu haneueul teuing elap mah da loba baju bututnya ieu atuh ai baju nu dipake keneh mah urang teh nyaah we lamun misalkeun aya nu nyokot mah aya nu mawa da soalna elap oge geus lain sakali 2 kali 3 kali geus mineng teuing eta teh laleungitan. Kapayung-payung diteuneun di luar teh sobot dietakeun diraatkeun caina urang teh leungit di sarua si payung teh matak eta masuk dibawa we ka jero baso-baso oge da lumayan nyaahnya kudu meuli wae